hiji aya awam mukminin, aya salikin, aya wasilin. Tah tilu golongan ieu buda beda dina menyikapi ujian di makhluk. Ieu masih sambungan dina hikmah nu samemehna dina masalah ujian. Kadang ujian teh jadi racun. Lolobana mah jang awamul mukminin mah ujian teh jadi racun. Ayat tilu golongan ieu sikapna menyikapi ujian di makhluk teh buda beda. Menyikapi ujian jeung cacian teh buda beda. Hiji aya golongan awamul mukminin. Saha awamul mukminin teh nyata jelma-jelma nu teu aya hatena hayang usul ka Allah. Daya terbesit dina pikiranana cita-cita kahayang teh setiap parat teh setiap detik teh teu aya hayang ka Allah. Naon tu kahayang awal mukminin? Kahayang awal mukminin mah hayang teh sehat, loba rezeki, kabayar hutang, jelema teh balage usaha maju, imah gede, kendaraan teh alus. Tah saputabdinya we kahayang awal mukminin. Daya sugan dina hatena hayang jadi hamba nu terbaik di hadapan Allah. Jadi dina sapoena teh eta muter hayang teh di dinya. Dina maca tasbihna ge, dina maca Qur'ana, dina ngajina, ngawiridna, duhana, tahajudna. Angger we hayang teh dijembarkeun rezeki, disehatkeun kadinya, usaha maju kadinya. Eta teh lamun aya di urang, eta teh masih keneh awamul mukminin, masih kelas 1, masih keneh kelas TK, masih keneh budak, masih keneh leutik. Nya dinaik kamat ieu. Walaupun umur geus gede, manehanana bahkan geus boga icu, bahkan geus boga cicit. Kahayangna teh kahirupan teh eta we. Teu hayang sugan ma'rifat ka Allah, sugan hayang usul ka Allah, hayang tentram jeung Allah, hayang damai jeung Allah, hayang bahagiana ku Allah hungkul, hayang cukup we Allah hungkul. Teu aya kadinya. Kolot ge dinaikkan mah walaupun kolot tapi situasinya kitu disebutna teh budak we. Tipu. Budak dina segi kerohanianana. Jadi secara umur mah nya dewasa. Secara umur mah yang semoga inci mah disebutna ge aki-aki. Tapi lamun rohanina ya hatena teh tertujuna teh ngan saputar tadi we nya budak we. Aya deui nu kadua teh salikin. Ai salikin mah jelema-jelema nu hatena geus hayangkeun usul ka Allah, geus hayang nepi ka Allah, aya kahayang. Salikin mah geus mulai manahanana leumpang. Bahasana salik ke jelema nu leumpang. Ka mana leumpangna? Ka Allah. Mulai eta manahan ninggalkeun perkara-perkara anu kira-kira dibenduan ku Allah. Walaupun cek pribasana hartana loba,
awakna sehat, ari kira-kira ibadah teu bener mah jangan. Tah kitu pamikiran salikin. Cuma canepi da karek leumpah. Terus mana lempang saeutik-saeutik diajar tawakal, diajar mana anak ikhlas, hayang naon teh hayang kaul. Mulai saeutik-saeutik mana ninggalkeun nu kira-kira ngahalangkeun kana eling ka Allah, kira-kira ngahalangan kana ibadah ka Allah. Mulai tah saeutik-saeutik ditinggalkeun. Sugan hayang sehat, mulai teu hayang. Sehat ya itu ibadah majang naon kajen ting gering kudu ngarasakeun, eta gering kudu sabar jadi ibadah menang ridho Allah. Tarik geus mulai tah aya kahayang ka Allah suka cenah. Aya diarifin mah jelema nu marifat, jelema nu usul geus memang nepi tah ka Allah. Tak tilu golongan ieu menyikapi lamun aya pujian kana dirina itu beda-beda sikap. Tinggal ka urang ieu urang kelas mana ieu di hadapan Allah. Ieu kelas-kelas urang teh di hadapan Allah teh masih kena kelas mana ieu. Awamul mukminin mah lamun aya nu muji ka manehanana langsung kana teh bungah. Si kaset, si pintar, si rajin, si soleh, si ahli ibadah, si ahli berjamaah, anjeun mah ahli surga. Tuluy kana teteh set datang kabung, irungna ge ngaku. Beunah teh atuh aing mah bener aing ahli soleh, ahli ibadah jeung sajabana aya rasa bunga dina teh. Bahkan mana nama ngaja-aja yang dipuji teh ngajakeun nyieun caritaan, nyieun obrolan, nyieun sikap, pake-pakean, dandan yang sajabana teh motivasina teh hayang dipuji-puji lumah. Tah lamun misalna kitu kondisina tah eta teh masih kene teh ka budak leutik kolot ke lamun kitu kene mah nya budak mah disebutkan. Bubudakeun. Jadi lamun aya nu muji karasa bunga, lamun misalna aya nu nyaci, nu ngobrolkeun, nu ngahina, lahirna emosi, budak kitu teh. Bubudakeun. Encan dewasa kitu teh budakna. Spontane mun anu muji teh geus bunga mah. Mun aya nu ngobrolkeun, aya nu ngaledek teh geus nyerehat teh, geus emosi, ngaduguk ai sia teh ngomong naon ka aing. Cenah sia ngobrolkeun aing. Ngobrolkeun naon? Ulah wani tukang hareupeun wani mah. Tah budak. Tekawak mata status, wah jika nama sieun nyindiran ka aing budak eta teh. Awam awam teh apa teh awam? Teu jelema awam, jelema bodoh awam teh. Jelema anu iman cuma bodoh, awam masih kene kelas teh. Bubudakeun teh. Lamun misalna urang kitu teh di hadapan Allah teh jiga TK urang teh budak keneh teh. Cek Allah budak can dewasa. Tah eta awamul mukminin. Jadi lamun aya nu muji teh manehna mah langsung bunga jeung bahkan hayang deh dipuji nanti. Lamun dicaci maki teh manehna mah kalakan sehat teh. Eta awamul mukminin. Tinggal introspeksi we ka diri urang masih kana kelas.
Nu kaduana aya di salikin menanggapi pujian ti jelema teh manehna mah bungeun dipuji teh menghindar. Lamun dicaci maki hayangkeun manehna. Jadi salikin mah sabalikna tina awal mukminin. Jadi dipuji teh geus embungeun. Jadi sikapna teh manehna jiga anu hayang diobrolkeun we kitu teh. Salikin sikapna teh jiga nu hayang dipikageuleuh we ku batur teh. Tapi teu mantap kaluar tina syariat. Teu ngahaja mah punten-punten jiga mabok ngahaja hareupeun batur teu kitu. Ngaja mun ieu mah maling teh teu da mah di ieu naon teh ngaranna teh diteumeunangkeun diharamkeun ku agama. Kumaha tu salikin mah manehna ngalakukeun hiji perkara saking kumpul dipujina hayang diledekna teh. Jadi ngalakukeun perkara teh hayang piobroon batu nukul ngan cuma teu mantap kalegakan syariat. Jadi cek agama teh lain pinarakaeun. Mun cek agama teh lain haram. Mubah masih kena menang ngan kadang dilakukan teh ku naon teh bahasana teh ku lingkungan teh goreng dicap teh ku masyarakat teh goreng padahal cek agama teh goreng ieu geuning dilakukeun pan kahayang tadi mana mah hayang dicaci bungeun dipuji teh kitu teh mah salikin jelema-jelema anu mulai leumpah ka Allah salikin eta bungeun mana mah. Jadi nembongkeun perkara nu kira-kira dipujian batur bungeun mah. Nah yang piobroleun we. Tapi teu mantap pinarakaeun ngan goreng cek masyarakat we kitu. Da ngalakukeun ge tidak boga dalilna. Moal mungkin ninggalkeun fardu ain, paling ninggalkeun fardu kifayah kitu tah. Aya fardu kifayah mah kan asal aya perwakilan teu mantap jadi dosa. Tuh. Mohon contohna fardu kifayah. Hah? Fardu kifayah teh jika aya nu maot, panda teh kudu ziarah fardu kifayah. Gitu. Mun aya nu maot nganterkeun kubur eta fardu kifayah. Termasuk berjamaah kan fardu kifayah eta teh. Lain fardu ain. Tasalikin mah kitu. Jadi menghindar tina perkara-perkara anu manehna teh bungeun dipuji, bungeun we. Hayang piobroleun we. Da tadi teh hayang dicaci maki mena. Naon sababna? Sabab sieun tadi teh ngaran pujian mah racun cek para salikin mah. Terlena jika kamari perumpamanana geuningan geus pupus eta teh panyakit gula. Teu meunang ada rongus amis. Diberi dua pilihan, apakah diberi bolu, amis-amis, apa diberi obat. Kan ayat logika mah da ngeunakeun bolu daripada obat, tapi kan diberi obat teh kalau kacilaka, jang panyakitna. Obat nu sakit tu pahitna ge dah aja teh halus kana obat, jang panyakitna mah. Tah para salikin teh pujian zamanana itu berbahaya jang perjalananna menuju ke Allah. Da memang embungeun dipuji kumaha teh hayangna puji ku Allah. Kesieuna dicaci ku jelema nu penting mah ulah dicaci ku Allah. Tah itu para salikin da keur leumpah mana. Sehingga para salikin mah dipuji teh embungeun, diledek teh hayangeun. Tabaliknya kos tadi, tabaliknya awal mukminin. Tah